Dagang dagang nu halal deui pan eta teu haram ieu meureun dagang es teh mah pan meureun jeung ngahirupan keluargana cuman kan geuning nya ya kali tori masih mah didagangkeun goblok pan geuraheun nyeri hate saha bae ge apa nu bray nu kasinggung khususna nu jama-jama nu daragang kaki lima nya geuraheun sih hiji nu nyeri kabehen ge pasti ngarasakeun ya tapi enak mah geus klarifikasi lah itu ngomong klarifikasi kan ada angel ya pan geusna geus klarifikasi geus meureun geus aya permintaan maaf keding dina Gusna geus pajeuleuh keding jeung tukang esna nya enak geus selesai meureun tapi eta alhamdulillahna euy ke tukang es beranu mere duit Willy Salim we mere 150 pangdenge anu mere umroh deui terusna TikTok Arifin eta Arifin TikToker Arifin sana Arifin saha eta